Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sampai terus saya Duraban jauh di Pelemuran wangan di Padesan anu mau perangnak di lembur matu Banjar Karang Samidangan. Menit kurlit langit jam datang sakale bansirna gunta ganti poe abong hare jiga anu mepede karas mepede teu karaos tos dinten anu ka-20 genep 8 28 Bapak lebaran teh tere. Ngelos ngabahas wartos nu atos-atos. Ngelos ngabahas wartos nu atos-atos. Menit kurlit langit jam datang sakale bansirna gunta ganti poe abong hare jiga anu mepede karas mepede teu karaos tos dinten anu ka-20 genep 28 Bapak lebaran teh tere. Maksudnya tos bade nyesakeun dua dinten. ya kok 28 ya Oh 28 janten nyesakeun 3 malam dinten lah. 9 ya ini Kirang langkung 3 dinten deui bade nepangan sasi sawah. Wih deka sawah saatos sasasi langkung ngajalani ibadah syaum Ramadan 1442 Hijriah. Bingah kacida bingah naon tiasa nyanyandak para pupuhu agung anu ngaluluguhan di Dinas Lingkungan Hidup. Tos teu asing deui tepang sareng Pak Haji U. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sampurasun, Pak Haji. Rampet. Pak Haji teh dicanak belusukan. Ieu teh upami bahasa Pak Jokowi mah belusukan. Maksudna taya sanes kanggo silaturahmi. Kira ngomong bade nepangan saha Pak teh? Iya teh bari nepangan Warga anu menurut urang sadaya anjeunna dipaparenan ketidakberuntungan dari sisi ekonomi. Tentu urang kedah tiasa ngaraos peduli Langkungnya sehingga kuring ya alhamdulillah di Pajong ku IJTI ngalaksanakeun istilahnya kegiatan IJTI berbagi. Kegiatan sosialnya Pak nya. Sauninga Bapak tos tahun kasabaraha ieu IJTI berbagi teh? IJTI nu sepengetahuan sim kuring nyaeta kirang langkung ka 10 tahunan ieu. Ieu teh. Jadi istilah genep 10 tahun IJTI ngalakukeun istilahnya IJTI berbagi Setiap sasi Ramadan. Sim kuring alhamdulillah tiasa nyarangan IJTI kirang langkung 7 tahunnya. 7 berarti 7 tahunnya rasan. Tah kan sampai terasa desa kayak di leres pisan anu disanggeupkeun ku Pak Haji U ieu momen-momen istimewa. Kahiji berkah Ramadan insyaallah, kedua berkah kesalehan sosial sakumaha nu dianjurkeun ku Pak Bupati bahwa kita harus meningkatkan kesalehan sosial. Dan tema kita juga pada dasarnya tetap ceria di tengah pandemi, tetap ceria bahagia di tengah pandemi Covid-19. Jadi ini tema teman-teman IJTI. Memang ieu leres Pak Haji ngiring sareng teman-teman IJTI anu ka-7 kali. Satahun sakali Pak silaturahmi dinu acara kieu mah nya. Alhamdulillah. Upami dinu sadinten orang tepang tang. Ya, Mudah-mudahan ngalap berkah ka mitra sadaya tong kamana urang uninga saha anu bales di tepangan di ieu rohangan. Ieu aya di Kampung Cilengkrang. Cirendang. Ingat we Kanada hare rendang teh. Cirendang. Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan. Iya masih lebet kene ka Garut. Sarosna di pusat kota tebi-tebi teuing sih. Ngan memang Ngan jalmi karirang terang kali ya. Terang teh margi sok atah anjang. Nah, gitu lokasina di lokasi nyingcat. Pada nyingcat. Nyingcat di singkur lah. Singkur. Jadi nyingkur. Nah, kan samitra sadaya poma ulah atah anjang. Atah anjang teh tara daek ningali. Ta ieu utamina salah sawios ajakan kanggo para pejabat. Janten mau jadi pejabat mah ulah atah anjang. Kudu loba ngadatangan rahayan. Alhamdulillah. Pak Haji kersa dicana ka dieu. Jadi bapak mah pejabat nu tara atah anjang bapak mah daek we. Alhamdulillah. Mangga antosan sakedap. Ibu saha? Pak naon ieu teh? Pak Sopandi. Pak Sopandi. Ai sari. Damang. Nyakeun salam silaturahmi Pak Sopandi. Apa teh meuni jangkung lanjang.
nepangkeun ieu Pak Haji UU Saipudin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Pemda. Tangtos ngawakilan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, nu sentiasa hadir ka dieu. Masa teh ai hadir mah tangtos kantos. Mung ka dieu ka Bapak nepangan mah nembe ayeuna. Sareng rengrengan ti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI. Tong reuas, tong hariwang. Ieu mah erek nepikeun amanat si Pak Haji ti donatur nu sanesna aya sakedik kabingah kiring bingah ka Pak Supandi. Mudah-mudahan katampi. Amin. Terus gaduh naon lebaran. Gaduh putra. Gaduh putra. Sauna tamat, sauna Sabaraji tamat putra teh. teh? Alhamdulillah, Pak. Putra sabaraji? 4. Opat. Bojo? Bojo tilu Gaduh opat putra ti hiji garwa. Ieu teh bumi. Ti iraha eta geuning tos keuing PKH. Tira ada ngabetan teras teu aya teras aya deui. Oh, Jadi itu seberapa kali? Terus 2 kali. dua kalinya lebet namanya kan da sing sabar da. KBG gitulah ari jalmi mah nya. Kan sing sabar, sing bagja, sing paluya. Nya. Amin. Ulah leutik hate. Kan budak opat geus galede. Alhamdulillah. Gedekeun budakna, jadikeun budakna sarakola. Sarakola. Heeh, kudu sarakola. Mun bapana dan juga tukang ngaduk, bapak teh ngaduk. Ngaduk di proyek eta sanes proyek lah setengah kerja bak tawas ya. Oh, nyakeun bae, jalani we sing sabar. Sing barokah. Amin. Sing barokah. Nya, Nya, bajunya. Ai puasa mah Ya. barokah. Baju koko ek lebaran dibere. Sarung keur lebaran dibere. Da budak mah teu nyaho, matak teu dipangwakeun ke we lah pangmeulikeun. Tah ieu Pak Haji pangyerahkeun heula itu. Kagegelan sina teh teuing naon, pokona makeun we. Bakal bagja we jiga nama. Amin. Aduh, berat ya. Sok atuh simpet heula. Ah. Mangga teman-teman di IJTI kedah siap. Ya, Pakai Kang masker Ridwan. Haji, izin masker apa tuh? Suasana Cirendang. Des. Mojang jejak anu garaga akang rotan sarole bapak anu waluya ini aki anu celem rezeki paranjang Yuswa. Alhamdulillah dinten ieu parantos rengse nyerenkeun amanat para donatur, para dermawan sareng Pak Haji Yu di kampung Cirendang, Desa Lebak Agung, Kabupaten Kecamatan Karangpawitan. Nuhun Pak tos ngiring dina acara apanya? Amin. Mudah-mudahan barokah, sehat, sadayana kumaha teman-teman di JTI. Sukses. Sakitu nu kami hatur, hapunten nu kasun pangampura nu kateda bila bahasa kirang merenah kirang tetah kirang titi kira ada duga prayoga maklum jalmi telepon telepat tina kalepatan. Bila topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.